madang nyane. Perhatian yo. Kawewe khususna boh awewe boh lalaki anu sok nyangu. Bagian dapur, bagian nyangu rek di imah, rek di nu hajatan. Katertib nyokot biasna. Dekuh heula, mipit amit heula, kubasa. Merenah aya tata carana. Atuh lamun misalkan keyakinanna Islam bismillah heula. Syahadat sholawat, kaingat kanu melakna akit tani nini tani eta teh ladang hese capek melak pare teh terus keur napina ulah warul kapicunan beas ulah piceun sarehna katertib eta teh daya nu ngagayuhna khususna Nyi Mas Dewi Sri Pohaci mipit amit heula baru was cuma cengos nyangu teh katertib nyane jorok ting kena boga duit teh mulai beas bisa kumacek aing bae kainget ladang hese capek beas teh pare teh karunya nu baru jasatna khususna para petani hese capek lah teh ladang belaan disuk-suk didungdung yang jadi pareh yang jadi beas teh awas ulah pokok ade tertib deui dina masalah madang nyane